Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Sate acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, mangga urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti, kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Tinekenan ku Karana Panuyun Gusti Allah. Dumasar kitab Jabur pasalna nu kahiji. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu katilu anu unggalna kieu. Jelema anu kitu ibarat tangkal nu jadi di sisi walungan. Dina usumna tang tubuahan. Daunna ge moal aya alumna. Sapanejana tangtu tinekenan. Para mitra, salaku atlet maraton ditri latihanna teh unggal dinten. Anjeunna fokus ka garis finish sareng medali anu nganti-nganti. Di tengahing perjalanan anjeunna tiasa wae titajong geubis malihan mah kagoda hoyong liren teu neraskeun lomba. Nanging anjeunna cengkat deui sareng teras lumpat kalayan tekad nu kiat. Satiap lengkahna ngajajabkeun anjeunna nyaketan ka tujuan. Para mitra, apanan hal kitu teh sapertos perjalanan iman urang ku melendang di alam dunya. Aya pangorbanan, aya gogoda sareng hahalang. Nanging wartos kabingahanana nyaeta rehna Gusti Allah salawasna nyarengan maparin kakiatan sareng nuyun lengkah urang nujul kana kamenangan nu sajati. Para mitra, Gusti Allah nyayagikeun jalan kahirupan anu diberkahan kangge sakur jalmi anu mika cinta, anu mika asih ka Gusti, sareng anu ngulik tur ngalenyepan pangandikana siang wengi. Lir tangkal anu tubuh di sisi walungan, aranjeunna mi akar kuat, dina usumna baruahan, sareng daunna ge moal aya alumna. Para mitra, Gusti Allah baris ngadeudel, baris ngaraksa, tur marengkeun hasil dina satiap jalan hirup aranjeunna. Sapanejana tangtos tinekenan. Ieu sanes mihartos hirup teh tanpa tangtangan. Nanging Gusti Allah janji baris nyarengan sareng maparin kakiatan di unggal usum kahirupan. Para mitra, hayu nyangreudkeun manah urang kana pangandika Gusti sareng ngajantenkeun nasehatna minangka padoman hirup urang. Ibarat atlet maraton anu fokus kana garis finish. Sae pisan upami urang oge tetep tekun, tetep pageuh dina iman, nolak gogoda dunya sareng lumaku dina bebeneranna. Gusti Allah sumber pangharapan sareng sumber kakiatan kanggo urang. Mantena ngajanjikeun kahadiranana, bingbingan tur panuyun sareng berkahna kangge sakur jalmi anu percanten sareng satia dugi ka panungtungan. Mangga urang neneda. Hatur nuhun Gusti, margi kalintang seueur nu ku Gusti dipidamel kanggo abdi sadaya. Hatur nuhun kangge sagala kasayan Gusti dina kahirupan abdi-abdi sadaya. Nyuhunkeun Roh Suci ngauban abdi sadaya dina ngulik sareng ngalenyepan pangandika Gusti siang wengi. Supados abdi sadaya lir tangkal anu tuh di sisi walungan anu mi akar kuat dina usumna baruahan sareng daunna ge moal aya alumna. Gusti Allah anu salawasna baris ngadeudel, baris ngaraksa tur marengkeun abdi sadaya hasil dina satiap jalan hirup. Sapanejana tangtos tinekenan. Paneda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu. Pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu
para mitratos ilubiung dina ngamasudkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.